Sampurasun, mugia rahayu sadayana. Marilah kita mengupas tradisi lisan, yaitu jampi jang jawokan atau aji mantra. Jampe ini untuk memulai memainkan kendang Sunda. Makna jang jawokan atau jampe adalah doa permohonan kepada Tuhan agar dimudahkan dan dilancarkan selama pagelaran seni. Jang jawokan ini diungkapkan oleh Wa Aja, seniman Kecamatan Padararang, Kabupaten Bandung Barat. Sampurasun nepangkeun abdi Wa Aja di Padararang. Soalnya tadi disuhunkeun kanggo naon istilah nama jang jawokan lah, tradisi lisan. Soalnya kanggo ngenang aya mun mah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nuhunkeun ka Kangjeng Pangeran Sangakodi sarina tepakenang tanagana tepakenang suara bagena Daud peta bagena Daud betleng suara tepakenang aing mung eta munggul sakitu. Selanjutnya akan dibahas dalam ilmu hermeneutika, yaitu menafsirkan makna dan simbol budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nyuhungkeun ka Kangjeng Pangeran Sangakodi sarina tepak kendang, tanagana tepak kendang, sorana bagenda Daud, blegna bagenda Daud, betleng sorat tepak kendang aing. Dengan menyebut Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya memohon kepada Kangjeng Pangeran Sangakodi, pesona dan karisma suara bunyi pukulan kendang, tenaga pukulan kendang, suaranya bagenda Daud, mirip bagenda Daud, terkenang dan terkesan suara pukulan kendang saya. Untuk memahami arti lebih luas akan dikupas melalui teori terjemahan bebas berikut ini. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya memohon kepada Kangjeng Pangeran Sangakodi. Makna sebenarnya nama Kangjeng Pangeran Sangakodi setelah ditelusuri bukanlah nama seseorang pangeran yang berwujud, namun sebuah pengertian yang ditafsirkan dari kamus bahasa Sangsekerta dan Sunda. Hal ini dapat dijelaskan berikut ini. Kata Kangjeng sebuah nama penghormatan. Kata pangeran adalah laki-laki, sedangkan sanga artinya 9 utusan indra wali rasa dalam wujud kita, seperti telinga 2, mata 2, hidung lubangnya 2, lubang mulut 1, lubang air seni 1, dan lubang dubur 1. Jumlahnya 9. Sedangkan kodi adalah 20 sebagai mana ajaran tauhid, yakni sifat 20. Dengan berpedoman pada makna ini, manusia diharapkan memiliki karakter untuk bersikap dan berperilaku baik, sehingga dalam aktivitasnya berkesenian seperti mainkan gendang ini memiliki pesona dan karisma. Hal ini sebagaimana sejarah tentang mujizat Nabi Daud yang memiliki suara merdu dan setiap alat yang dibunyikannya terdengar indah dan selalu terkenang. Demikian pula ungkapan sesepuh Desa Cilame Bapak Abbas tentang wali rasa dan sifatnya. Eta anu disebut salapan, ya salapan non wali wujud. Ya, ulah cenah eta teh nyakeun bae da kabar eta mah. Nya tina katanya ta urang-urang ngabahas nyatanya. Nya seperti wujud urang kan panggeuleuh, kan pangreunge, pangangse, pangraba, pangrasa. Nya eta ini yeuna dua kenca katuhu anggar hiji kan nilai nama. Ceuli 2 kenca katuhu tulu ieu irung liangna 2 nya pepek meureun apa ka ditu nama nu satik-etikeun tah kitu tanu dicokot teh sifatna ulah cenah uluh geja anu ahli sifat 20 entok ora 20 2 pilih geus lieur nya bener we heula anu menang nyeun urang da Allah mah teh nyeun kalah jeung bener tetep ku urang tinggal nyeun 2 tina 20 2 pilih nya urang teh jadi 20 pasok aya sifat naon can nu kahijina sok aya sifat wujud aya wujud teh berarti heuh aya di kieu na kan anu bisa dire kapanggih tak kuno tadi ku pangdeuleuh ku pangreunge ku pangraba pangrasa teh sifat wujud tadi nya siga meureunan wujudna naon tergantung
Lamun gula meureunna heuh amis jawabanana. Mun kopi meureun ti aroma rupa rasa deui kenang. Sarua kabeh pembahasan mah kitu. Kumaha kecerdasan urang cara nguraygeunana. Tafsir tah bebasnya. Heuh aya kenang cenah tadi. Geus jadi kenang mah ditenggel ku sahwaya ge. Ku si Udin, ku si Ahmad, ku si Ujang, ku si Nyai kitu kene. Sifatna marobah. Tah, na sifat 20 na araya kabeh di urang. Pangdeuleu ieu tah, pangreunge ieu tah, jejeber tuluy ieu we tah, pangangseu cucungi. Nya, ieu pangraba heuh meureun kulit. Terus pangrasa tah ieu. Eta teh keur manggihan hirup anu 20 tadi. Sifat 20 pangangseu cenah. Heuh kan ieu kemanggihan sifat 20 bau tarasi, bau irung, bau eta anu masalah moal boho sok ayeuna seungitna kado jeung seungitna nangka moal pahili tak ku sifat 20 ku pangangseu tadi. Terus ieu pangreunge moal pahili sola eme jeung sola hayam. Terus ieu pangdeuleu deui moal pahili mana eme mana hayam. Eta kabeh kapan sifat 20 teh tah ku sifat wali songo tadi supaya sifat wali songo sing nyelap tak kabeh sing kaselapan urang teh diajar kan sok ngarah bisa rek nyakola di alam dunya teh ngarah nyaho sakabehna. Inilah proses para wali penyebar agama Islam di Jawa Barat melalui media seni budaya, di mana nilai filosofi Islam disimpulkan dalam hakikat memainkan gendang yang menghasilkan perbuatan dan perilaku yang dapat diterima oleh khalayak ramai, enak didengar, mampu memotivasi tubuh mengikuti iramanya. Rangkaian ini gambaran sinergi dan harmoni manusia supaya memiliki seni dan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video ini, semoga menjadi ilmu pengetahuan antropologi budaya. Sekian dan terima kasih. Produksi Karimaca TV.